Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade macakeun nadoman syarat wudu sareng syarat mandi. 1, 2, 3. Ari syarat wudu sareng syarat mandi eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, 2 tamiji lu suci, dina nipah sareng head mungguh di istri. 4 ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. 6 apal kana kaperduanana. 7 ulah nekatkeun sunnah ngumbahna. 8 caina anu nyucikeun sareng anu 2 deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu. 1 tuluy 2 manjing waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Iip, Abdi Dian bade macakeun nadoman fardu wudu. 1, 2, 3. Fardu wudu aya genep sadayana. Hiji niat, 2 ngumbah beungeutna, 3 ngumbah leungeun 2 jeung sikuna, 4 ngusap saeutik tina sirahna, 5 ngumbah suku 2 nepi kana. Mumuncangan tertib rukun kagenepna. 5 ngumbah suku 2 nepi kana. Mumuncangan tertib rukun kagenepna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 rupa ngabatakeun kana wudu. Coba bilang ku anjeun ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salah sahiji, kubul dubur naon bae lian mani. Kaduana leungit akal sabab edan, sabab woro saresa kalor jeung ayan. Anging jalma sare nu rapet biritna, kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paan teu kulit awewe, jeung lalaki duanana pada gede. Batal soteh antal jeung lain mahramna, sarta teu make hahalang antarana. Kaopatna nebak kubul sareng dubul, bangsa jalma kudam palengan dilagar. Kaopatna nyebak kubul sareng dubul, bangsa jalma kudam palengan